Urang Islam lain. Cik Islam. Islam batal ku sabaraha perkara coba. Ku dua perkara. Satu sama sekali teu ngalaksanakeun. Jadi kafir hukumna senajan da teu ngalaksanakeun. Dua ngalaksanakeun. Tapi teu netepan aturan eta sama batal Islamna. Ulah geunah syukur jama muslim ka surga hadis kitu. Kade nu kumaha muslimna. Pan aya hadis kitu lin. Pokona mah sakur jama muslim ka surga bisa batal muslim teh kedua satu sama sekali teu ngalaksanakeun, dua ngalaksanakeun teu netepan aturan. Tadi dia aya aturan Islam pake aturan salat. Sajaman mun dipikih we wungkul henteu tasawuf maka pasek hukumna. Pasek dosa gede, pasek teh salat daek tapi teu tasawuf pasek. Ayeuna tasawuf wungkul. Pikihna teu bener. Salatna saka daek kafir jindik eta mah. Kafir jindik anu hade nya. Gawe mah alus, ikhlas. Heuih. Teu ria. Tapi teu bener salatna. Duh kade. Jadi kudu pikir jeung tasa tauhid we. Tauhid mah tau pokok heuh. Tauhid pikir tasawuf eta ilmu fardu luar teta lain fardu ain. Naon lana nu dingaranan syarat, naon nu dengan rukun. Sabab salat aya rukun aya syarat. Kumplit syaratna sah salatna, teu kumplit syaratna teu sah salatna. Kumplit rukunna jadi eta mah salatna, teu kumplit rukunna ya teu jadi salatna. Tuh, mata kudu aya syarat jeung rukun. Definisi syarat, ta'rif syarat, sesuatu pekerjaan apa nu dipikabutuh nu ditunggu-tunggu kusahna salat. Yang mana pekerjaan tersebut bukan salat. Tuh. Salat mah. Suatu pekerjaan nu ditunggu-tunggu kusahna salat. Yang mana pekerjaan tersebut bukan organ-organ salat. Dan organ tunggal bahan organ ten, bahan so. Contoh wudu. Beda jeung rukun. Nah, rukun ma yatawaqqafu alaihi sihatus salat. Rukun mah suatu pekerjaan nu ditunggu-tunggu kusahna salat. Rukun mah. Cuman minha rukun mah sebahagi merupakan organ salat. Tuh, rukun teh. Contoh ruku, sujud. Lantaran ngaran syarat, contoh wudu. Suci teu hadas leuk gede. Ma yajibu takdimu ala sholati, wajib dikerjakeun hati heula. Dikedepankan daripada salat. Di samping kitu teh wastimaru piha. Syarat mah selama-lamana kudu aya. Dari mulai A sampai Z kudu aya. Beda jeung rukun beda. Gaya suci tina hadas. Dari mulai A mana Allahu Akbar sampai Z assalamualaikum kudu aya teu? Teu. Kudu aya. Nah, selama-lamana kudu aya. Beda jeung rukun. Rukun mah mawajaba wan qata'a. Rukun mah suatu aktivitas yang diwajibkan apabila telah dilaksanakan putus bebas diganti ku hal lain. Contoh ruku rukun kan suatu pekerjaan wajib dilaksanakan ketika sholat. Apabila telah dilaksanakan inqata'a putus beres ganti ku pekerjaan lain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wa
Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma la tadalana danban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wala hajatan hiya karido illa qaditaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tatmainu biha qulubana wa tanfa'u biha ulumana wa taqdi biha hawaijana wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tuhlisu biha qulubana wa tulhimuna biha ulumal laduniyyi wa tukrimuna biha bisaadati wal karamati maduriyatina wa tuksiru biha amwalana wa ashabana wa talamidana wa atbana wa tajukna lahumata mamanimatik wa tamama rahmatik wa tamama ridwanik wa sholli wa sallim wa barik alaih wa alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amatta wa ahyaita ila yaumi tuhsyaru fil khalaiqu ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan nu daramangnya sing didamangkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala, sing disobarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Seueur nu teu damang mudah-mudahan sadayana disehatkeun ku Allah. Amin ya Allah ya Robbal. Terutama nu stroke sing disehatkeun ku Gusti, terutama stroke iman. Eta nu ripuh mah stroke iman. Seueur bahaya. Mudah-mudahan sanepaenan rezeki ku Allah Subhanahu wa taala. Boh rezeki dohir rezeki batin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Kemarin pan terjadi patul muinnya. Nah ini. Paslun ari hiji pasal. Pisurutis sholati halna tetep bade mertelakeun pirang-pirang syaratna sholat. Sholat. Aya syaratna sholat teh. Kumpul syarat jeung rukun sah sholatna, teu kumpul teu sah. Urang Islam lain. Cik Islam batal ku sabaraha perkara coba. Ku dua perkara. Satu sama sekali teu ngalaksanakeun jadi kafir hukumna senajan da teu ngalaksanakeun. Dua ngalaksanakeun tapi teu tepat aturan eta sama batal Islamna. Ulah geunah
Syukur jama muslim ka surga. Hadis gitu. Kade nu kumaha muslimna. Pan aya hadis kitu lin. Pokona mah saku jama muslim ka surga. Bisa batal muslim teh kedua satu sama sekali teu ngalaksanakeun, dua ngalaksanakeun tenetepan aturan. Tadi dia ini aturan Islam pakai aturan salat. Asartu ari ngaran syarat mah nyata perkara ya tawakopu anu mikabutuh alai kana perkara naon sihatus sholati sah salat walaisa jeung lain naon perkara minha tina salat wa kudimat jeung diheulakeun naon asyurutu pirang-pirang syarat alal arkani manarikeun pirang-pirang rukun idi syartu karena ari syarat mah nyata perkara yajibu anu wajib naon takdimuhu ngaheulakeun aya perkara ala sholati mandarikeun salat wastimroruhu jeung narima tetep ieu perkara piha dina salat surutus sholati ari pirang-pirang syarat salat eta homsatun aya 5 ahaduha ari salah sahijina tinu 5 eta toharatun suci an hadasin tina hadas wajinabatin jeung tina junub at-toharatu ari ngaran toharoh lugotan mungguh ceuk lugoh eta annadopatu babersih wal hulusu jeung salamat minad danasi tina kokotor wasar'an jeung ari ngaran toharoh mungguh syara roful man'i ngahilangkeun perkara anu nyegah kana sahna salat al-mutarot tabi urang mah berhasil naon man'u al hadasi kana hadas wan najsi jeung najis. Pal ula maka alih toharoh nu kahiji ay at-toharatu tegasna susuci ay hadasi tina hadas eta al wudu belajar wudu ana ya sugana bisa wudu teh bahwa ay lapad wudu bidomil wawi kalawai domahkeun wauna eta istimal mai make cai fi a'doin mahsusatin dina pirang-pirang anggota anu tentukeun muftatahan nu dimitian biniatin kalawan niat wabi patiha jeung kalipatahkeun wauna mak nyata perkara yutawadau anu dijadikeun nu dijadikeun wudu naon bihi meunang yutawadau anu dijadikeun wudu naon bi imma wa kana jeung bukti naon ibtida'u wujubihi mimiti wajibna wudu ma'abtidai wujubil maktubati sarta mimiti wajibna sholat nu dipardukeun lailatal isro'i na petingan isra aya fikih ieu nya aya fikih tasa nu tadi tasawuf ngurus hate ayeuna fikih tasawuf man tapakoha walam yatatas man tapakoha walam yatasawab ya bila tapakuh bila tasawufin aya nu kitu pakod tapasako sajaman mun fikih we wungkul henteu tasawuf maka pasek hukumna pasek dosa gede pasek teh salat daek tapi teu tasawuf pasek ayeuna tasawuf wungkul fikihna teu bener salatna saka daek kafir jindik eta mah kafir jindik anu hade nya gawe mah alus ikhlas heuih teu ria tapi teu bener salatna duh kade jadi kudu fikih jeung tauhid we tauhid mah tau pokok tauhid fikih tasawuf eta ilmu fardu luar eta lain fardu ain tasawuf pungkul tanpa fikih naosna tadi teh pasek kafir jindik fikih wungkul tanpa tasawuf
Asep dosa gede. Paslun pisuruti sholati halna tetep bade mertelakeun pirang-pirang syarat salat. Dina salat teh aya rukun aya syarat. Aya rukun aya syarat. Urang kudu apa? Sabaraha syarat salat? 5 8 7. Wah, bener apa ya? Aduh. Tah urang geus nini ayeuna nya. Geus nini ini aki-aki kan apa salat acan kan mah untung sakieu ge Gusti nentukeun ka urang geus kolot daek ngaji bener teu. Coba lamun teu urang teu apa salat syaratna teu kapaeh kumaha coba. Aduh. Alhamdulillah. Naon lana nu dingaranan syarat, naon nu dengan rukun. Sabab salat aya rukun aya syarat. Kumplit syaratna sah salatna, teu kumplit syaratna teu sah salatna. Kumplit rukunna jadi eta mah salatna, teu kumplit rukunna ya teu jadi salatna. Tuh, mata kudu aya syarat jeung rukun. Asyaratu ma yatawaqqafu alaihi sihatus sholati wa laisa minha. Definisi syarat, takrif syarat, sesuatu pekerjaan apa nu dipikabutuh nu ditunggu-tunggu kusahna salat. Yang mana pekerjaan tersebut bukan sholat. Sholat mah. Suatu pekerjaan nu ditunggu-tunggu kusahna yang mana pekerjaan tersebut bukan organ-organ sholat. Dan organ tunggal bahan organ teh bahan contoh wudu. Wudu suatu nu ditunggu-tunggu kunaon? Kusahna sholat. Yang mana wudu tersebut lain bahan-bahan lain organ sholat. Maka ieu wudu suci tina hadas detik disebut syarat sholat ngaranna. Syarat. Suci tina hadas gede sama eta ge syarat lantaran suatu nu ditunggu-tunggu kusahna salat. Moal salat lamun teu suci tina hadas gede. Yang mana suci tina hadas gede bukan organ-organ salat. Nanti begitu syarat Islam sama syarat salat eta teh. Islam suatu pekerjaan. Tuh, nu ditunggu-tunggu kusana salat. Muasah salat lamun teu Islam. Anu ieu Islam bukan bahan-bahan salat. Lain organ-organ salat. Walaisa minha. Beda jeung rukun. Nah, rukun ma yatawaqqafu alaihi sihatus salat. Rukun mah suatu pekerjaan nu ditunggu-tunggu kusahna salat. Rukun mah cuman minha rukun mah sebahagi merupakan organ salat. Tuh rukun teh. Contoh ruku sujud. Ruku jeung sujud khusus bagi umat Nabi Muhammad. Beda jeung Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman mah salatna teu make ruku jeung sujud teu. Ieu mah umat Kangjeng Nabi mu beda salatna. Nabi Sulaiman salatna teu make ruku jeung teu make sujud. Salat sarua. Nabi Sulaiman oge ku husu-husuna selama salat. Kieu teh keur salat. Kamana Nabi Sulaiman kumaha sakat tuh Nabi nanti kok duh kada tadi mau ke masjid geus mang tahun-tahun kieu
aya teh itek nanti koe goprak koe. Wah husu-husuna. Beunghar teh Nabi Sulaiman. Salat maot keur salat. Geus kurinyu ku ieu teh itekna teh. Ngagubrak teh ieu itek di toel. Nabi Sulaiman tah beunghar pasep ompong teu boga harta teh ketik acan. Teh eko suara salatan nya urang mah. Aduh. Inget ka mana bendi. Nabi Sulaiman beunghar. Heunteu. Tapi salat teh eta. Motak ke urang teh Gusti abdi kapan beunghar. Teu bisa usah teh inget ka itu kadi. Sawah di itu can kagarap, itu encan, ieu encan. Ai Nabi Sulaiman leuwih ti maneh beungharna tapi ibadah teu kaganggu. Maot oge teh teu karasa. Itek geus kurinyu we. Keur salat. Salatna eueuh ruku, eueuh saha Nabi Sulaiman. Urang aya saat Kangjeng Nabi Muhammad mah aya ruku aya sujud. Ruku rukun sujud rukun ngasupkeun. Nu dingaranan rukun suatu pekerjaan. Sujud, ruku anu ditunggu-tunggu kusahna salat. Muasah salat lamun teu ruku jeung yang mana ruku dan sujud merupakan salah satu organ salat. Tuh beda teu? Beda. Rukun jeung syaratna. Ruku suatu pekerjaan nu tunggu-tunggu kusahna yang mana ruku tersebut merupakan bahan organ salat. Wa guddimat as-surutu al-arkan di dieu ki musannif ngaheulakeun syarat daripada rukun. Naon sababna idis syartu ma yajibu taqdimuhu ala sholati wastimroruhu fiha lantaran ngaran syarat contoh wudu suci teu hadas leuk gede ma yajibu taqdimu ala sholati wajib dikerjakeun hati heula dikedepankan daripada sholat. Di samping kitu teh wastimroruhu fiha syarat mah selama-lamana kudu aya. Dari mulai A sampai Z kudu aya. Beda jeung rukun beda. Gaya suci tina hadas. Dari mulai A mana Allahu Akbar sampai Z assalamualaikum kudu aya teu? Teu. Kudu aya. Nah, selama-lamana kudu aya. Beda jeung rukun. Rukun mah mawajaba wan qata'a. Rukun mah suatu aktivitas yang diwajibkan apabila telah dilaksanakan putus bebas diganti ku hal lain. Contoh ruku rukun kan suatu pekerjaan wajib dilaksanakan ketika sholat apabila telah dilaksanakan inqata'a putus beres ganti ku pekerjaan lain. Ruku itu tambah sujud rukun beda teh. Rukun mah mawajaba wan qata'a lamun syarat mawajaba was tamaro. Karti teh Bu. Kajeun teu ngarti oge. Yang penting mah salat teh heuh. Baik. Syaratnya harus sepanjang. Syarat harus dipenuhi sepanjang sholat. Iya, harus dipenuhi syarat mah. Harus dipenuhi sepanjang salat syarat mah. Mawajaba was tamaro. Suatu pekerjaan wajib dilaksanakan terus menerus was tamaro bertahan sampai tuntas. Sabar hai syaratna salat surutus sholati homsatun asaetik ari pirang-pirang syaratna sahna salat cuma 5 butir asaetik dilaksanakeun ge mah mentak turti koro digadanya. Aduh saeutik sugan teh 100 hiji nya. Kur 5 saat sholat teh. Lamun urang 5 ieu dilaksanakeun sah sholatna, lamun teu sah sholatna. Ahaduha toharatun an hadasin wa jinabatin. Salah satu ti antara nu 5 suci tina hadas leutik, suci tina hadas gede. Tas salatna teh ji tah suci tina hadas leutik berarti boga wudu
Suci tina junub berarti orang teu boga hadas ge. Apa hadas gede teh? Apa? Naon gede teh? Junub. Terus pegat tina het, pegat tina nih. Terus naon nih? Bijil cai mani tuh berlaku sama orang berlaku jeung mamaji kajen teu kaluar mani oge sarua wae rek kaluar rek kan asa hulu dakar geus saheum-heum we junub. Panakol bedogna geus kagege tak hulu teh kita barang rek bucat dibetrikeun cat itu udah terus catrik eta geus junub arek kaluar maneh rek nek di tukang rek dihareup urang mah cek haji deden teh neng yang di tukang atuh mun koneng akeh bae oge aduh ulah pamali misalkeun teh geus wareg ting teh di tukang geus kaheum-heum tah kuluna wungkul nangajan teu kaluar mani junub ngaranna kumaha awena sarua itu tapi lamun karek sapotong mah sapotong teu can eta can kaheum-heum anu panakolna teu meureun itulah cabut weh teu kaluar air mani teu junub lalakina awewena sarua teu junub beda jeung puasa mun puasa mah batal puasana urang keur puasa ye teu kuat teu asupkeun we karek sapotong cabut deui tak awe emang geus batal puasa lalaki mencan asa teu kaluar air mani naon sababna mah tak lamun jalma anu berlaku bulan puasa nu wajib kifarat teh lalah awe mah henteu lamun teh maji mah bulan puasa ye disengaja nu wajib kifarat teh tah tindakan besar teh lalaki naon alasanana sabab anu batal jima ku puasa puasa ku jima lalaki awe mah geus batal manten mana asup ayeun dunya geus sapotong ge beres batal puasana heuh awe mah kan moal kan mah pikir ilmu tapi ngeunah deuleu teh film film porno masturbasi hukumna masturbasi hukumna naon onani bah onani bah apa naon oh cok bun oh cok bun bahasa Jerman mah cok bun teu beunang batal puasa junub sarua kaluar mah teu bisa bah nanti da eta mah teu dicolokeun Kuisti sami teh naon makruh hukumna makruh makruh ngan daripada zina keur men heuh geus cenah kitu tah naon heuh teu nana makruh makruh ngan daripada zina neng daripada zina ye kudu nyokot keli ka ieu naon
Pengalaman saya teh. Geus lah. Hah? Kumaha situasi kondisi? Lamun teh mah ieu bakal jinah. Bakal jinah ieu heunteu. Heg we kitu teu dosa. Lamun bakal jinah. Peuting ayeuna ieu, lamun teu kitu teh bakal awewe geus ngajak wae di luar heunteu. Sedengkeun majikan men geus cocok bun. Cek li heg segala. Keli. Dasar naon daripada ji. Dorakan tenteu. Da eta mah darurat. Mun doraka wae mah tuh darurat beureunan. Talam doraka mah kieu keur nyantai. Henteu hayang jinah heunteu. Neng mainkeun neng nyantai. Tapi henteu optimis bakal jinah henteu. Tanu kitu makruh. Lamun kitu mah yakin bakal jinah ieu. Nah, awawena geus ngajak majikan men. Heunteu, jaba tah, ribut teh kasih neng ka dieu. Cokli hete. Dorakan teu eta mah darurat. Darurat tuh heula mah. Ieu cok bun teh terbagi dua nya hete. Aya anu dorakan henteu kitu ge. Hayu deden eta mah. Suci tina junub. Awas. Aya kata toharoh di dieu. Bahasa Arab mah toharotun kata at-toharoh lugotan anadofah wal hulus. Toharoh muga cek lugot cek tata bahasa Arab. Bebersih tina kotor urang tos di sawah heunteu. Babara bersih urang tos di kebon babara bersih aya keneh opieun aya diberingkin ku bijuju kabeh tah. Nu kitu mah kapan kabayan bagani heunteu. Seuringkin keur naon jo keur toharoh. Bersih cek lugot eta mah. Bersih diringkin. Diringkin sesa-sesa dibawa. Itu haro eta teh. Si kabayan eta mah mun keur hajat teu. Kage moal man-man ka imah. Toharot ahli toharo eta teh. Gugun teh. Toharo cek logoh. Wasar'an. Nu dingaranan toharoh munggu cek sara sama dengan toharoh munggu istilah ulama ahli fikih. Raf'ul man'i al-mutarattabi 'anil hadasi awin nansi. Menghilangkan suatu perkara anu mencegah kana sahana salatna. Raf'ul man'i menghilangkan suatu perkara anu mencegah kana sahana al-mutarattabi al halal hadas awin nansi anu berhasil nu timbul tina hadas kecil atawa tina najis. Itu definisi toharoh mengucuk sara. Raf'ul man'i ngahilangkeun perkara anu nyegah kana salat. Menghilangkeun hadas kecil. Hadas kecil nu nyegah kana sahana al-mutarattabi nu timbul tina hadas kecil. Palaula al-wudu. Toharoh yang pertama adalah wudu. Aya at-toharatu al-hadas. Susuci nomor kahiji wudu. Kata wudu ge bahasa Arab kitu, beda jeung bahasa Sunda. Beda baris beda makna tidak. Beda baris beda cara mah kitu.
di Sunda ge aya. Cuman jarang. Gitu, contohan tong. ATL. Atel? Garo. Dihanap kabeh coba. Oh, beda. Di Arabnya aya ya. BRT. Burut. BRT. BRT. Burit. Tuh, burut, burit, bis, beda hati. Itu bahasa Arab, bahasa Sunda geus sarua nya. Tuh. ST. JR wungkul naon? Siti. Mun O wungkul. Beda tuh Siti jeung soto. Naon soto? Kacangna loba. Lamun Siti di tapi sarua deui filmna. Soto Siti oge. Terbalik gitu. Bahasa Arab. Beda baris. Ada kan mah hiburan heula ada tunuh. Al wudu wa huwa bidomil wawi. Lapan wudu ketika idomakeun wudu. Istimalul ma'i fi a'doin mahsusatin. Muftatahan biniyatin. Nah, wudu ketika idomakeun wauna wudu. Nah, eta mah suatu pekerjaan. Make cai. Make ca mempergunakan air di dalam anggota yang ditentukan. 1 muka, 2 tangan, 3 kepala, 4 bujur mah ulah. Keur mah mempergunakan air di dalam anggota tubuh yang di antaranya muka, tangan, terus tentu takade hete bujur ulah. Muftatahatan biniyatin diawali kuni itu mereknya wudu. Berarti wudu teh mempergunakan dalam anggota tubuh yang ditentu diawali oleh itu namanya kade khusus anggotana. Wah begitu wudu nyabak dakar salah. Teh jadi wudu meureun. Khusus anggotana. Wabi Fatihah. Kadua wau wudu teh dipatahkeun wawuna. Baca kemarin tadi wudu ayeuna wadu. Tuh, aya wudu aya naon ari wadu? Mayutawaddau beh. Yaitu suatu perkara nu harus pakai wudu. Naon beneran? Air tah. Air mah disebutna wadu eta mah. Urang boga caina ember jeung wudu. Mempergunakan airna di dalam anggota tubuh tentukeun disebutna wudu, sementara air untuk wudu disebutkan wadu. Itu bahasa Arab. Aya wudu, aya wadu. Datang ka imah teh bapana kadekeun waduna. Nah, oh cai bagus. Cai jangwu. Itu wali memajikan urang euy tos teu almuhyi eta kadekeun waduna. Oh, nyenta cai jangwu. Wudu. Ilah hak mimitina diwajibkeun wudu. Wa kana ibtida'u wujubihi ma'abtida'i wujubil maktubah. Wajibna wudu pertama babarengan jeung wajibna salat nu dipar. Geuning eueuh. Dina hadis Isra na aya teu? Coba paneangkeun hadis Isra. Tuh apa Isra ge nya? Hadis Isra aya eueuh nyebutkeun wajib malam ayeuna wudu. Teu aya. Nu wajib geus eta salat. Henteu. Kenapa dia make miti wajibna wudu teh maman Isra? Da eueuh dina Al-Qur'an oge. Asa teh cara-cara wudu Al-Qur'an mah.
Adapun ari instruksi wajib wudu malak iso teu aya anu Al-Qur'an teu aya. Aya teh perintah salat. Tuh. Punten Pak Edi Pak Haji Baru pangomeken iris. Heuh, cik Pak Haji Baru lamun ngomong iris. Titah teu. Heuh? Hidung sorangannya. Ih, ari mah titah ngomong antara aja geun. Eta teh pinter. Jero-jero mah Haji Baru pangomeken jeung pangnyokotkeun taraje. Gitu. Cek Allah teh he Ipa salat jeung wuduna eta teh jeung perkara anu nyukseskeun kana salat kudu hideung dak teu aya nah hadis Isra teu aya ngan dina usul fikih al amru bisa amrun bima tuh ngetah sesuatu perkara ajaran merintah karena amru bisa amrun bima yuhassilu bih setiap Allah titah ngalaksanakeun sesuatu perkara jieun mah kieu dua hiji titah ngalaksanakeun perkara tersebut dua titah ngalaksanakeun perkara nu nyukseskeun eta al amru bisa amrun bima yuhassilu bih yuhassilu bih aja balok pameken iris jero nama naon titah ngomongkeun iris jeung titah nyokot tangga anta moal sukses nyokot iris lamun eueuh tangga wa surutu beres beda jeung hikam tadi hesenya ayo aku ngomongan hate tadi mah golak-gilak ayeuna mah abari ieu mah kari make wa surutuhu jeung ari pirang-pirang syaratna wudu ail wudu tegasna wudu wudu teh suatu ibadah pasti aya syarat rukun apa rukun wudu teh rukun wudu apa sabaraha rukun wudu coba hiji dua musuh muka tilu opat ngusap sirah lima genep pinter berarti sekolah TK namun tak apa sekolah TK nya itu pinter persis kasurutil Gusti seperti pirang-pirang syaratna adus syaratna adus aya 5 hom satun aya 5 kumplit nu 5 jadi wuduna kumplit nu 5 jadi adusna jadi wuduna sah salatna ahaduha ma'un mutlakun aduh iya insyaallah kaburu ya cai mutlak nomor kahiji syarat wudu saat adus adalah cai mutlak apa tuh cai mutlaknya nu kumaha ya cai mutlak teh suci kan cai mutlak cenah mutlak teh teu emel-emelan aya cai enteh terus aya cai kalapa aya cai susu terus ini aya cai kopi ini aya cai herangnya aya cai balong cai laut cai sumur tah standar cai mutlak teh cai anu teu make kaid lazim. Lazim teu apali wae nya. Kaid lazim teh naon? Suatu kaid anu teu bisa papisah ternyata cai. Lazim teh. Suatu kaid suatu embel-embel anu teu bisa papisah ternyata cai. Contoh, cai geus dintehan cai naon?
Terus bisa tuh papisah. Dipindah-pindah wadah bisa tuh. Dikena baskomkeun cai naon. Dikena emerkeun cai naon. Tuh, bahkan lama kelamaan mah dibawa ke bis kota, eueuh caina nu aya teh kotak. Teh wungkul bener teh. Ku susah-susahna eta kain papisah tina tamaka cai teh, cai susu, cai kalapa, cai kopi, cai angeun, cai bubur. Teu bisa dipakai susuci. Cai bubur apa? Darihna fala yarfa'ul hadasa wala yujilun nadsa. Teu bisa ngahilangkeun kana hadas kecil. Wala yujun nadsa teu bisa menghilangkeun kana najis. Wala yuhassilu sa'ira taharah. Teu bisa mensukseskan seluruh susuci. Baik anu wajib walau masunatan, walaupun susuci anu sunat. Illal ma'ul mutlaku angin cai mutlak. Cai mutlak euy. Lain cai najis beda cai najis mah. Urang boga bak teh di imah. Aya nu boga bak di imah. Gede apa kecil? Sabaraha ukuranana? Sama 1,5 meter kali. Benar. Aya 2 kulah teu. Sakumaha ukuran di imah baklanan? Nu meuli ti pasar teh aning. Sabaraha eta? 80 Nu jadi ning di pasar. Tong hejo sabaraha eta? 200 eta. Teh. Tah, akawas. Tah lamun ukuranana 60 ka 60. Lebar geuna, panjang geuna, eusi kabeh 2 kulah tah. Aya moal. Oh, alah. 1/2 meter ge henteuleun. Kecilnya. Kecil. Kade kurang teu 2 kulah eta mah. Wer ki ihlin. Gayung murad, bener teu? Asupun ka dinya lin. Eta cai naon ngaranna? Cai mutlak lain. Cai najis eta mah. Hese nya eta nya. Meuna keran eta. Bak leutik teh haning kurang teu 2 kulah. Ewer teh kieu, teh gayung teh murad katoker deui. Sup kajerokeun ku urang teh tah. Heeh, kobokeun. Osok kitu lin. Kade eta cai mutan najis eta mah. Kapan urang kieu lin? Atuh gayung murag handap lin. Sadu kumaha kitu tah. Tara asupun deui langsung lin. Dikitukeun deui. Atuh ira suci namun awak. Aduh, heuy. Lain cai mutlak eta mangke bahasana caina. Cai najis tah mah. Kade nya lamun urang boga tabak-bakan di imah kurang ti 2 kulah. Caina teh kurang ti 2. Dabak lagi 2 kulah kabehna oge. Eta. Ari 2 kulah teh lamun nabak kitu mah tah 60 kali 60. Da ya teh 2 kulah nu urang mah lobana mah heutik we nyengcre nih. Eta. Atau lapis otomatis lamun urang tos kieu teh murah eta gayung. Eta. Disieukeun deui ka jero. Nah, maka eta cai jadi muta. Dipake wudu teu sah wuduna. Batal Islam. Tuh, ngaku we muslim, wudu kuas kitu keneh. Bakna kurang ti 2 ku. Geus keran langsung. Ibakna langsung keran. No shower teh kuas poha haji nu beungar naon sia. Heuh. Dan salah mencet. Aduh, lain panas. Salah mencet rek wudu. Curug teh ti leuhur, Pak. Aduh, dasar anu teu gambreng cai.
Hanya dan kebejaan tuh dah. Kalau eta basah salah mencet. Aduh. Orang kampung. Punten. Sakulama 60 kali 60. Panjang genep, lebat genep, lebar genep. Bisa dikolasikan. Teu upama teh mah panjangna 1 meter. Ieu yang kursa kieu teu naon. Pokoknya jumlah kitu. Volumena sakitu tah. 60 kali 60 volumena. Tinggi 60, lebar 60. Tapi bisa dikolasikan. Panjang aya 2 meter misalkan heunteu. Tapi kadena det teu naon. Asal volumena 60 kali 60. Piraku sakola kuliah teu bisa matematika. Dua kulah. Ya. Dua kulah. Nah bak anu bujur sangkar. Beda lah nu buleud mah beda nu kerucut beda. Teu ke. Ke disebutkeun kabeh. Volume gitu. Tah udah khawatirkeun teh kitu. Tasawuf wungkul ngaji fikih efek teh wudu iku cai mutan najis. Sah saja mah anu tasawuf tanpa fikih kafir jindik. Eta anu Islam lagi teu tulus. Eta teu fikih. Ilal maul mutlak. Wa huwa ma yaqau alaihi ismul ma'i. Ngaran cai mutlak itu satu air nutumiba ngaran cai bila kain bari teu make kain. Cai heunteu. Cai dioper-oper tempat ge cai. Cai mutlak ngaranna. Bagus disuguhan cai na teh kok duh meuni mah cai teh euy. Teu make teh, teu make naon deui? Teu make kopi. Cai. Teu make sirop, cai. Nu kitu cai mutlak ngaranna. Cai teu make emel. Cai unggul, cai pakot. Tuh. Urang sok naheun cai tara. Sok. Misalkeun naheun cai nya tah. Teu make nanaon naheun cai we. Sut. Kagolakeun. Panas. Aya teu ngendap dina teh dina luhur-luhurna tah. Naturubna. Umbuk. Wah. Danap koplak. Tapi posisi cai nu handap suci teu nyucikeun. Caina teh. Heunteu. Nu handapna lanjut cai ugayung. Heunteu. Nek kopi teh meureun. Ditageunkeun we kana kompor. Ditutupan. Timbul kang ngendap meureun. Tah di leuhna aya nu remes. Remes di mana eta? Danap. Dengan catatan cai nu handap suci teu nyucikeun, maka air luhur ge sami cai mutlak keneh. Rambut embusan heunteu. Uapna efek teh meunang uap meunang sacangkir dipake wudu boleh. Eta ge cai mutlak keneh. Uap wa in rusiho min bukhoril ma'it tahuril mughalla. Sanajan air tersebut tidak naon menguap min bukhoril ma'il tahuril mughalla tina haseup cai anu suci tur nyucikeun caina anu digolakeun. Urang ngambil cai na keran, untung teh dua kula anu najis tadi lain. Ada eta mah geus najis teh mah. Terus diendap, terus ditaheun. Timbul tang uap. Tak uapna ge sami eta teh cai suci. Cai mutlak ngaranna. Eta teh. Kumaha nu handapna sama. Cai da can kopian. Da asong ka itu cai we teh dimake cai, teu make kain. Cek kepanasan ku naon? Cai kepanasan ku pohon apa digolakeun. Nah, masalah cai anu kepanasan kena terik matahari.
apabila di Mekah bilang ya makruh hukumna. Lamun wadahna dina wadah berkarat seperti derem. Teu makruh soteh di mana? Di Mekah. Nah lantaran panasna sampai 90 derajat Celcius. Urang mah teu. Di mana? Di Mekah. Bisa sampai 90. Ku panas-panasna. Di daerah Mekah eta mah, di daerah anu panas, lamun urang wudu di daerah anu panas, caina kena terik matahari, wadahna dina berkarat seperti drum. Maka makruh hukumna. Naon sababna? Sabab maka nimbulkeun belang kana badan. Metak madarat, corob ngewapan, najan geulis oge eta istri, ih nu kieu na eleungeun, ya mita-miti. Heuh. Bisa corob maksud teh jadi metak madarat la diroro wala doro teu meunang ngamadatkeun ka diri teu meunang ngamadatkeun ka batur geus makruh hukumna kumaha lamun di urang di sawahnya soalnya sih haneutlin enak eta mah teu makruh teu tapi dina wadahna ge di urang cai itu heket tekan matahari haneut enak atanapi urang arek wudu tiris nah heuh wios di masalah. Ulah panas teuing mah goplak-goplak ieu. Dicoplok kulitna. Heeh tah mah. Teu naon teu maku. Nah eta aya cara. Bisa sah bisa henteu. Bisa henteu. Hayang sah teu. Oh, hayang apa? Tak kieu carana kajiankeun bae. Ya Mer, kurang tuduh aku. Saya caina sucinya. Leungeun suci teu? Leungeunna sucikeun heula. Asupkeun ka dieu. Ngumah pemen teu boleh. Teh pemen. Pas ketika ngumah panangan. Niat sisiuk eta mah. Niat siuk. Geus ka dieu baru ka dieu keun. Jadi ngasupkeun panangan nyambil kana airna niat gayung ieu teh. Sawios. Pas ketika mah tangan wungkul. Aya pamanteun mah teu masalah. Ngumah silah teu masalah. Ngumah sampean teu masalah. Kas ketika ngubah tangan, ieu tangan diniatan sisi bes cek hate nyuk cai ku gayung. Ieu teh kos gayung. Dah teh we cukup. Ambil tuh. Langsung ka dieu keun. Niat sisiuk deh. Ketika naon kumah mangan. Kumaha lamun teu nya sisiuk? Begitu cep ngumah tangan, angkat ka dieu mustamat anu ieu. Tumang dipake deui. Ieu da teu niat sisi bisa eta ge. Saya nu kurang teu ulah di luar wuduna. Bisa kanyahoan ku hajeun teh bisaeun. Nurutan urang barsi urang mana nurutan urang ditutup kitu. Eta hus yang nu bisa. Ulah di luar di jero. Nah bisa kanyahoan ku batur teh nyoh ilmuna nurutan. Ribetna. Eta. Aya teu naon asal niat sisiuk gayung. Oh, terus kumaha? Oh bios, najis cai depan teu. Pas suci cai meureun. Teu naon, alus eta. Alus teu dikobok henteu tah mah. Alus eta. Henteu pas anu tampung rabak. Ka corong-corong. Teu naon. Hade eta. Asa najisan we. Pastikeun caina. Nya, teu naon. Oh. Halus eta oge. Heuh. Nah. Kumaha konengna ti mana bijilna? Hah? Tina sumurna, koneng ti dituna. Koneng ti dituna, koneng asalna wios. Asal bijil tina sumurna udah koneng.
sakur ya bau non kaos cipere wios bau ti mana ti asal kene tina sumurna kene ti sumberna wios di sumberna mah nek pahit nek amis nek asem asati mulai bijilna kecuali hasemna anyar-anyaran konengna anyar beda deui teman judul bau lagi anyar sakur cai bijil ti bumi ti langit eta kabeh oge suci najan pahit dan bau terkecuali lamun geus beredar di alam dunia anyar-anyaran bari judul eta mah nu hasem nu naon cai teh kumaha lamun cai bu paralon bu besi kapan si teh pamlin lewat besi set otomatis tiba kana bak urang bau besi wios eta mah cai barobah ku lewatna ku perjalanan lewat henteu ku lewat pan besi bau nah tetapi bak anyar bak bu plastik cai teh nya wios ku tempatna eten otomatis geus lila ngendep eueuh jadi bau hideung deui urang teh tos nyaba aya cai na emer eueuh tinggalkeun barang datang nambah sabulan cai teh jadi hideung yang bau wios cai robah kulila cicing eta mah ngendapna nah awis tahlaka pihil kholitu urang ulu beas dah terang ngaliwat kan Pak Gus mah diajar aku Haji Burhan Gus bagan mana ngaliwat enes tuh eta beasna 2 liter caina sabadeng aduh nah sia Gus kapan aing lain santri setiap apal apa santri bisa ngaliwat da Gus mah pan kuliahan lain santri teu apal goplak eta atuh hese esak goplak geus parotong tas si berasna teh eta cai tetep cai mutlak awis tahlaka atau dari ma ancur pina cinon alkohol itu perkara nyampuran eta cai wios kumaha lamun geus jadi dari eta ancur mah geus bodas rupana ge eta geus bodas ta eta mah beda naon cing caina cai bubur eta mah beda teh cai bubur ataupun urang ngisikan jual-jual bijil bodas eta apa teh jual-jual bijil bodas naon ngisikan eta geog bijil bodas pan ta eta cai naon ngaranna cai beas tuh beda bodas eta ta eta teu sah dipake wudu aku ida bimawapatil atawa cai dikaidan ku perkara anu terjadi na buktina cek tadi pan teu meunang kaid lazim kaid munpak disebut cai laut cai dikaidan ku naon ku laut ku pedah cai buktina tempatna dina laut cai walungan mereka kaid teu make ku pedah eta cai da walu cai balong ku pedah naon ta eta termasuk cai mutlak keneh bi kuida bi muapaqatil waqi'i kama il bahri wa ma'il walungan wa ma'il balong tuh ma'il laut eta masuk robah-robah eta mah dikaidan sote ku pedah buktina aya di teu naon eta oge bihilapi ma layud karu ila muqayyadan terkecuali air tepati-pati ditutur air tersebut terkecuali jeung kaidna dibarengan cai teh mau sebut cai naung kumaha moal pasti sebut cai teh cai kalapa pasti disebut kalapana teh beda jeung cai balong beda sok pinahkeun cai balong kana ember cai balong mah
Entong nyahoun nyokotna. Heuh. Geus cai ember, beda teu. Beda ngisi kalapa. Teu pati-pati disebut pasti diambil kalapana. Cai kala, cai cai kopi dipiceun bahkan cai mah kadikeun tehna, kadeakeun kopina. Illa muqayyadan dikaidan. Tanu kitu kaid lazim. Kama ilwirdi kaya air mawar. Apa air mawar teu? Naon air mawar teh? Cai kembang mawar digodog. Heuh. Eta cai disebut cai. Kayak cai mawar engke kabawa ka itu ka dieu engke teh. Beuh kudu apa heula? Hah? Nya cai. Paurang teh boga kembang mawar ye. Pan tiis eta teh dipake obat bisa. Tah terus digodog buah kembang mawar mereka sadingkul. Buah kembang mawar saember digodog teh pake cai. Ta eta cai disebut cai mawar ngaranna. Ta eta cai mawar lain cai mut. Teu bisa dipake wudu. Teu bisa dipake adus heuh. Ngan moal aya ceun teh dipake wudu urangnya moal kaid lazim eta mah. Cuman ieu urang teh nu hesena teh cai najis teh. Cai muta dabakna kurang 2 ku gayung murag handap dialungkeun deui. Eta nu urang anu susah teh. Heuh. Lubakna kurang 2 kulah di imahna. Kade hati-hati meuning langsung tina keran we lah. Heuh. Da susah pada geus murag handap gayung teh. Ayo asupkeun deui atuh. Ghairu mustamalin wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina maulana Muhammad wa salim tabarakallahu ta'ala kulli sadatina sabi rasulillahi ajmain amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma as'aluka tauba wal inaba wal istiqamah ala syariatil gharra wa tariqatil bayda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma la talana dan ban ila ghafartah wala hamman ila farajtah wala dainan ila qadaitah wal hajatan hiya khairu ila qadaita ya sarta ya arhamar rahimin. Rabbana amfa'na bima Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih alana wa qarabatil lana fi dinina wa salna bita'alumin tawasalna bita'alimin antara jukonal wasi'am wantajukol abdi tawasul kupangaosan abdi tawasul kupangurukan mugi Gusti ngarizkian kajembaran kaam ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha Allah bihusnil khatimah sallallahu rabbuna ala nuril mubin amadal mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa